Bismillahirrahmanirrahim. Mantak moal aya wali anu cicing moal aya. Pasti bae ngopepang mah nama ngomong. Sebab duniana di dinya. Dititah geusnya malam aya nu ngadokotok datang ka dinya atawa kesempatan diraha. Jangan ulah ngadokotok bae. Ai elehan mah. Tuh. Rugi sih ya, kecuali menang. Tuh terus wali dakwah dititah atuh sadu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi. Lamun para aulia Allah cicing urang ningali Habib Lutfi umur geus 70 tahun ajunya masih keneh ka Jakarta diundang dan lain sebagainya, dirina geus teu hayangeun meureunanan ja capek meureun. Tetapi kan beren instruksi ti Gusti Allah, lamun teu turun deuk kumaha. Gus Dur mah datang ka jadi presiden, emang hayang jadi presiden? Henteu. Lain cara Bambang Yudhoyono, lain cara presiden yang mulia Jokowi, lain nya teu hayangeun. Lantas ketika dilengserkeun atuh mangga bae. Nu penting perintah Allah berbeda. Lamun urang paham. Sebab naon? Aya titipan Gusti Allah, henteu rek babanda. Enterek takasur hatta zurtumul maqabir lain. Tapi tugas di Gusti Allah mantak katipu jelema ku Gus Dur pajar kitu kuari moal keneh berduyun-duyun terbukti jasadna utuh. Henteu maksudna jadi presiden dengan tugas we ti Gusti Allah. Kudu jadi lengser bae. Namun hari tadi pertahankeun batal nya mantak henteu. Ih kos karena itulah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dunia masing-masing jelema bisa tenang sebabnya nana aya di dinya. Mantak lamun teu akur prinsipna, urang samobil ya samobil. Urang samobil ulah-ulah jeung batur jeung pamajikan bae, tapi beda prinsipna poe eta. Urang samobil, atuh mal ngobrol ja. Atuh mal ngobrol nya nanya urang-urang. Hareudang malah mah. Padahal pamajikan prinsip nu beda. Ya Allah ya Rabbi. Ai urang hayang ka ditu heula ka silaturahmi pamajikan hayang ka toko heula. Itu bae heulanan. Cek salaki ulah lah hayang langsung bae hi ka toko bae heula. Ai salaki mah nu mantak ulah atuh pan ngitung-ngitung nya ge sarua kalkulator. Ayo guys, berak big bro naik mobil ge. Ayo guys. Cek pamajikan ayo kos kitu lah. Naik ke mobil, waduh. Lain deh lawang kadengen lain 2 kali asal pisak di lawangnya. Guys, naik mobil, tanya ku orang. Kajian lah orang untuk ke toko lah, bodok. Lain deh ya urusan dia. Guys, bisa ditanya emang kajian hukum lagi. Guys, salakina mata nak kaditu kakulon. Iya maka ditu atuh. Perjalanan mangkaning aya 100-200 kilo ada cangkel tawaran dahar embung pandi tawaran es embung ayo dah boro-boro teh jeung pamajikan bae teh jeung pamajikan eta kos gitu cangkel atuh komo nu beda prinsip urusanna urusan gede waduh atuh lain deui cangkel mantap ulah nyieun cangkel urang hirup teh bebasan bae sih bebasan. Ya Allah ya Rabb. Kanjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah lahir di Mekah. Kemudian Kanjeng Nabi diutus di Mekah, diangkat jadi Rasul Allah. Sate acan diangkat jadi Rasul Allah, Kanjeng dibere heula mukjizat. Memehna dibere resep kholwah menyepi heula Allah karim. Umur 35 tahun geus mulai Kanjeng Nabi teresep nyepi sorang. Naik terus sampai 40 tahun. Detik-detik terakhir menjelang 40 tahun teh resep sorangan naik ka Gua Hiro. Allah kari Jabal Nur. Seperti etalah kehidupan perjalanan Kanjeng Nabi itu. Nu mantak lamun ayah hiji jelema can dibere resep nyepi moal luhur ka jeung hukum moal
masantreannya nak bisa ngaji tapi can dibere resep nyepi sorangan enggak sakit kituna bae sakit kituna tapi nyana dibere resep nyepi heula Masya Allah ngaji geus rada nyai-nyayan tapi dibere resep nyepi sorangan tanya ke orang mang Abang santai geus sabaraha aya 15 tahun mah ieu kok kebangunan kuari nyepi heueuh kuari keresep nyepi emang kunaon aya nu daekeun mah frustasi aing ieu mah lain holwah ieu mah nu kos ieu frustasi tolol ieu mah wah brengsek ieu mah lain nu kos kitu lain atuh loba nu nyepi kitu mah ieu ge nyepi bae atuh nyepi ge sarua anu digigir ieu nyepi nya lagi sarua bae sarua di imah malah mah penting lamun anu assalamualaikum hordeng lagi dibuka setik besi nu nagih ceuk nyepi kos kitu mah lain deui eta mah atuh urusan ieu mah nyepi teh ngajuntrungkeun diri ka Gusti Allah embung kaganggu makhluk mah sapira makhluk mun teu nyacan ngalem lah sapira dicawat jeung di alam mun teu menta mere lah sapira urusanana ceuhil doang gas tinggalkan mantepkeun ka Gusti Allah sorangan belajar urang sorangan ulah wake hese-hese heulanan sorangan teh belajar ti jam 10 datang ka subuh bae heula sorangan eta bae sakitu lamun geus karasa nikmat kapasa-pasa peuting tuh, cenah moal bisa kieu jeung kuari manggeus boga anak pamajikan. Yeh, sia mah. Atuh mantak naon di kamar sorangan. Beuh, diganggu cenah ku anak ku pamajikan. Ai bakal diganggu Gunung Karang sepi keneh sih. Jadi itu ke Gunung Karang ya. Bebeja ka pamajikan neng, anaknya ieu mah kakak mah deuk ka Gunung Karang heula. Emang aya naon? Sugan aya maung bae di ditu. Cak anakna bae emang kunaon gitu. Masih galak aing. Urusan apa tali itu gitu baik ya Allah ya tapi kapan kudu boga ilmu inget ka dongeng abah baik aya jelema deuk koholan nyana ka gunung mawa anak sapi barang sapoe 2 poe nyana ibadah ka Gusti Allah barang geus menang saminggu inget ka pamajikanana ridu meureun nyana ka pamajikanana ngaranna ge lalaki dibere syahwat ai pragda deuk balik jauh jakeur holwah aya ge anak sapi bawanya turun daripada hese cek nyana mendingan ieu bae nangko di anak sapi eta kan bodoh eta tolol ulah datang ka kos kitu mah teh ilmuan heula awak urang deuk ka Allah ilmuan heula ulah jeung nangkot di tukangan sapi masa norekat aja nangkot gitu tuh itu bagus jelema bodoh mau ke saya jelema duaan bararodo kabeh nya nama bodoh teh lain lalagaan barang asup ka masjid nya neuleuan beucak nya ieu munara ku luhur amat duaan barodo kabeh waduh munara pohara cek nya luhur mah teh nu ngabangunna berarti jangkung jasa cek geuna. Karena lagi bodoh atuh. Weh, mangga jangkung sakieu cek nu hijina deui. Atuh ieu bisa kieu kan berarti jangkung jelema. Ye, sia mah. Lain kitu munara mah. Emang kumaha? Nyeuna mah dihandap dipanjangkeun keta geus jadi karak ditangtungkeun. Kan barodok. Salah sahijieun kabeh eta. Nah, eta ngarana odob eta kos kitu. Masyaallah, ulah sok ngilek ka dia biasa bae sia. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ialah Kangjeng Nabi teh diangkat jadi rasul setelah resep nyepen. Saat puncak nyepen Kangjeng Nabi umur 40 tahun. Jol malaikat Jibril alaihissalam dat Iqra ya Muhammad baca Kangjeng mah Nabi Qori tanggep ku malaikat Jibril kaget Kangjeng Nabi
lepaskeun deui Iqra mana Nabi Qori tangkep deui ku malaikat Jibril lepaskeun deui Iqra mana Nabi Qori karak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram turun Kangjeng Nabi berarti diberi wahyu diangkat jadi rasul. Nah ieu mah keur carita jadi Kangjeng Rasul teh diangkat jadi rasul teh saat keur pegat jeung dunia pegat jeung makhluk pegat jeung lingkungan hiji be Allah turun malaikat Jibril ngangkat jadi rasul ya waliullah diangkat jadi wali teh keur pegat jeung makhluk keur pegat jeung materi jeung dunia pegat jeung lingkungan hiji be Allah ngangkat jadi wali tuh ieu mah di spring beda yang jadi wali AC ambalaya di kotrek-kotrek kurang teus cek ngomong yang jadi wali tampak habak kudu pegat kabeh kudu pegat nailah pegat jeung makhluk pegat jeung dunia etalah nu beratna hiji we Allah andalan masyaallah karim garak diangkat jadi wali Allah kalau geus kaditu geus jadi wali beda karesep engke dikelilingi ku dunia Allah ngelilingi dunia kan sabodo teh jan Allah dikelilingi ku makhluk dari berbagai lapisan masyarakat lapisan makhluk timimiti anu handap sahandap datang ka luhur saluhurna ieu tahu urusan Allah makhluk mah aing mah aing jeung Gusti Allah tah lamun geus bisa kitu karak jadi jelema ieu makan di SMS waduh anak batur ieu coba ente ka dieu ye katarak aya tiluan kurang hiji ye aduh emang kudu opat tadi opatan lah cekeuna teh tuh saya baju karti bae kan parantina kan emang teu karagap kitu ku aing Kita bisa pegat ya Allah ya Rabb geus urang lamun geus bisa pegat jeung makhluk Allah bakal ngiriman makhluk pegat jeung dunia Allah bakal ngiriman dunia ngan urangna geus teu hayang hiji be Allah cenah aing ge pegat jeung makhluk tapi makhluk teu daek daratang semu sia mah semu geus aing mah teu hayang ngana dunia teu hayang tapi teu daek datang tah dunia cenah atuh kunaon sia meninggalkeun dunia hayang dunia teu mangarana mancing teu mancing mah make loot atuh geus kitu ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul dakwah lah Kangjeng Nabi teh mimiti dakwah Syriah lah harewosan Kangjeng sebab dititahna model gitu gabeladina terus rada jahar-jahar wah mulai hirup suasana agama teh dari mulut ke mulut terus Kangjeng Nabi teh dititah fasda bima tu'mar wa a'rid anil jah wah kenceng Kangjeng Nabi di mana aya manusia di mana aya kerumunan manusia apapun yang terjadi Kangjeng Nabi langsung dakwah ya otomatis pemimpin Quraisy Abu Jahal Abu Sufyan dan lain sebagainya merasa kalah dan tersisihkan nyana bangsawan nyana hartawan nyana pemimpin kemudian kuari merasa terabaikan dengan dakwah Kangjeng Nabi wah Kangjeng Nabi istimewa kuari nu ilu ka Kangjeng teh lain kalangan bawah bae kalangan menengah geus mulai eueuh deui Muhammad kudu dibunuh jarak bunuh kan lain lalagan Masya Allah rit kapahara Kangjeng tidinya Kangjeng Nabi tetep mun tayang ka Gusti Allah kumaha keputusan Allah nah gancang caritana dititah hijrah lah Kangjeng Nabi ka Madinah hijrahlah Kangjeng beserta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dengan cara-cara dakwah dengan cara-cara hijrah anu geus dijelaskeun kamari berangkat ke Madinah cuman Kangjeng instruksi kan bagi penganut-penganut Islam
kuat di Madinah di Mekah segera milu hijrah. Lobalah sahabat-sahabat anu milu hijrah, ngaranan sahabat muhajirin. Nah, aya nu tersisa milu agama ka Kangjeng Nabi, tapi ketika dititah hijrah ka Madinah tidak. Nah, iyalah permasalahan. Nu mantak milu hijrah ka Madinah teh horenganan loba pertimbangan. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah karim. Pertimbangan teh diantarana aya anu anak masuk Islam bapak teu. Masa sih kami ninggalkeun bapak? Aya anu bapak nama Islam jeung anakna kapan dulur henteu. Masa sih kami hijrah kudu ninggalkeun kakak ninggalkeun adik? Ya Allah ya Rabb. Aya anu boga pamajikan, masa sih ai kami asup Islam pamajikan encan kami kudu ninggalkeun pamajikan? Atuh meureunanan pikumahaeun pamajikan teh berat ku pamajikan. Aya anu berat teh ku anak, pan kami teh boga anak teh ieu teh kembang mata kemejah resep, sedangkeun anak teh ieu teu milu dina agama teh. Haju ku ari diinstruksikeun kudu hijrah ka Madinah, kudu ninggalkeun pamajikan anak. Mana berat teh? Berat amat. Kitu keneh aya emang aya uwa. Eta teh baraya-baraya anu kudu ditinggalkeun anu urang sapopoe teh kapan obrol-obrol kadang silih bantu. Ku ayana agama ieu memisahkeun antara urang jeung dulur berat amat, berat. Itu kene boga harta, Masya Allah, itu ladang, itu toko, itu perusahaan. Ayo ditinggalkan kan ku urang ka Madinah, berarti kan geus teu kudu dilihat deui eta ladang, eta usaha. Ya Allah ya Rabb, menang sakitu usaha poharana. Aya perdagangan anu geus lancar ketika hijrah ka Madinah. Atuh kapan meureunanan dagangan teh ditinggalkeun? Aduh, ieu bakal pikarempan kapayuan anak ke kumaha. Terakhir ieu imah menang ngabangun geus saking ngeunaheunana hijrah ka Madinah, berarti kan ditinggalkeun. Moal kami mah deuk di Mekah bae. Berat ku urusan nu tadi. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Bu hijrah ka Madinah geus leungkeun diterima ku sahabat Ansor. Terjadilah dua sahabat Ansor jeung Muhajirin. Tinggal anu di Mekah nu loba pertimbangan. Iyalah nu teu daek hijrah diantep ku Kangjeng Nabi. Sebab can aya instruksi anu pohara ti Gusti Allah. Nyana boga pertimbangan seperti eta. Kapan urang teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, tapi kan bapak urang teh kan pemimpin ka jenting teh iman teh. Pandulur urang teh ieu teh pamimpin di Mekah teh. Masa sih urang kudu papisah teh? Dumanta ku ari di Indonesia keur meujeuhna pohara agama teh ulah sampai memisahkan antara dulur. Teu bisa kitu agama mah agama bae. Di urang timbul toleransi. Jangan karena agama kita pecah, jangan karena agama kita kemudian ribut. Atuh kapan ari geus memuncak mah teu bisa teu ribut kajeun kumaha ge. Ja agama mah agama ti Allah. Ti Allah kapan aya agama mah. Nah, di urang teh dibuat sedemikian rupa. Aduh supaya ulah aya keributan jenting kafir deuk yeun ulah kumaha ge. Nah ieu bahayana. Nah, ketika masih keneh diantep orang-orang mukmin anu can milu hijrah dengan berbagai pertimbangan, maka turunlah ayat ya
ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu abaakum wa ikhwanakum awliya. Ditegar ku Gusti Allah, jelema nu ariman yakne mukminun ulang ngarasa berat anjeun datang ka teu hijrah ku gara-gara bapa anjeun dulur anjeun. La tatagidu abakum munarek ngajaradikeun ranjeun kabeh ka bapa-bapa ranjeun kabeh wa ikhwanakum jeung dulur-dulur anjeun kabeh aulia sebagai wali, sebagai pemimpin. Ini istahabul kufra, lamun memang bapa jeung dulur teh masih keneh mikaresep pilihan anak-anak kufur ninggalkeun iman. Anjeun iman ka Allah ka Muhammad, bapa anjeun kafir keneh, dulur anjeun kafir keneh. Nah, lantaran bapa anjeun teh milih kafir, walaupun manehanana jadi pamimpin tetep ulah milu ka bapa anjeun. Berarti kan aya pemisahan. Bapak tinggal bapak, pamimpin tinggal pamimpin, tapi ai kafir mah boleh dituturkeun. Instruksi hijrah. Iya ayat ternyata aya dua rupa. Nomor kahiji ngainstruksikeun hijrah ka Madinah ulah nutur kafir. Nomor kaduana ulah ngajadikeun kafir sebagai pemimpin ulah. Sakali deui dengekeun uceli dia. Ayat ieu teh sebagai nahyun, larangan ngajadikeun pemimpin kafara, kufar haram, kafir jadi pemimpin. Ieu ayatna. Talari ayat dia ejakeun ka ditu. Kaluhur. Iya bahkan orang keur carita ayat bentrok jeung carita negara. Watak mal maju-maju di orang. Sebab bentuk negarana lain negara Islam. Satungtung lain bentuk syariat. Mal maju agama mah kajen kukumaha ge. Terus we urang teh disundatan jeung disundatan. Disempring deui sebal maju atuh. Di negara demokrasi mah arti demokrasi teh demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat. Geus tergantung kumaha rakyat bae kajen teuing kafir aya pilihan rakyat mah atuh we gae kajen teuing cewe aya pilihan rakyat teh gae. Padahal mah dilarang kafir jadi pemimpin, cewe jadi pemimpin. Mal bener kajen kukumaha ge ketika kaum ngajadikeun pemimpinna wanita. Mal bener kajen kukumaha ge di negara lamun pamimpinna eta adalah kafir. Mal bener kajen kukumaha ge sadaek-daeknya na bae. Teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim mal bener. Tapi kulantaran bentuk negarana lain negara syariat teu kumaha nya na bae. Geus kumaha rakyat anu milih. Lantaran kumaha rakyat anu milih atuh dibuatlah dewan-dewan pilihan-pilihan rakyat. Mimiti pusat datang ka daerah. Iyalah partai. Golkar geus aya 2, P3 geus aya 2, PKB, PDI, Kafan dan lain sebagainya. Hari kafir ge. Hari tanu geus boga partai. Naon garang-garangna? Tuh, siapa nya hojasa, banyak kabere, siapa? Masya Allah, karim. Naudzubillah min dzalik wa 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 min dzalik. Tuh, deuk. Nah, lantaran atungkeun partai ngaranna ge kabeh dituna sogok menyogok dibere.
lah aing mah ieu bae cenah ngarahanana teu karasa ayo tah didukung tinggal tunggu kehancuranan. Urang-urang kene nu ngahancurkeun agama, urang-urang kene nu ngahancurkeun bangsa jeung nagara. Masyaallah kan. Sek sakadar carita seperti eta. Kumaha urang bangsa Indonesia hendak ngebangun Indonesia ya urang sebagai bangsa. Dilanjutkeun ku anak incu urang ya urang sebagai bangsa. Tarik ulurna biasa tomakos kitu mah, tapi coba nyen kekuatan supaya ieu Al-Qur'an teh lain sakadar dimusabakohkeun, lain sakadar dibaca, lain sakadar ditalar, tetapi diterapkeun, dicoba ku urang mantep jasa ieu. Ih, kahayang urang mah kan ieu langit bumi nangieun Allah, manusia nangieun Allah, atuh aya Al-Qur'an, kitab Allah mantak naon nerapkeun. Urang mah oke-oke bae lantaran urang mah resep ka Allah. Nah kafir bahkan tersebut ke Allah nya nama dek naon Quran diterap-terapkeun maning Injil cek Nasrani maning Injil be urang mana kan ngadu dijieun ku urang kahup melalui eta bae geus atuh geus teu oja urang sakikieu da bae dek saha bae jadi presidenna dek saha bae DPR jeung MPR na atau eta bae nu dilakukeun urang bicara agama mah kandas sakitu bae masyaallah timbul di negara demokrasi mah jil teh ya jaringan Islam liberal kok bisa kos kitu sih Islam liberal belah segala nah Islam bae liberalan gitu julukan-julukan segala Nusantara Islam mah kafah Islam mah ulah aya sistem-sistem kos sekarang itu apa beda Islam di urang jeung Islam di Mekah pangerana atuh jan teu pangeran Allah kene nabina atuh akur kitabna atuh akur hadisna atuh akur kok kuari jadi julukanana beda-beda sabodo mantak orang bersihan sakedeung deui orang bakal ngalengkah ka alam kubur bakal ditanya ya Allah rarempan nah ya ayyuhalladzina amanu para mukminin ulah rek ngajaradikeun naranjeun kabeh ka bapa maneh dijadikeun pamimpin ini istahabul kufra alal iman lamun manehanana masih ngutamakeun kakufuran ninggalkeun iman masyaallah urang rek jadikeun dulur-dulur aranjeun kabeh dijadikeun pamimpin lamun meh masih kana ngutamakeun pilihanana kana kakufuran ninggalkeun iman mun terjadi kumaha wa may yatawallahum minkum faulaika humul zalimun saha jelema nu ngajadikeun pemimpin ka bapa ka dulur anu kafir faulaika humul zalimun jelema nu ngajadikeun pemimpin kafir zalim Allah kan ya dek sing ada besi gara-gara orang milih kafir di akhirat orang disape di neraka jahanam hanas jana nu jadi urang mangan sakadar 1 juta 2 juta saperak 2 perak haju urang disape di neraka jahanam mending lamun haju teu coplok iman lamun ku Allah dicoplokeun ku gara-gara Allah bendu naudzubillah min dzalik jagalah geus ulah pati mireung teh nganu kos kitu ieu mah bahasana ge cenah ieu mah kiai nu mantak ngadukung eta teh ieu mah jang bemper teh podo seros ya katabrak sia heula bemper ieu sok segala bemper segala naon sok bebemperan sia geus mendingan dicoplokkeun ku aing bae kitu sia bemperna ya Allah faulaika humul zalimun zalim teh karim Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala nitahijrah loba pertimbangan buh bapak masa si orang kudu pepisah jeung bapak
numantak di Indonesia disindir, Amerika nyindir, Islam itu adalah memisahkan antara keluarga. Atuh geus kos kitu ti dituna. Lamun teh aya bapak asup Islam atuh pasti pisah jeung anak, lamun anak asup Islam atuh pisah pasti jeung bapak dulur asup Islam atuh pada pisah jeung dulurna deui. Salakina asup Islam atuh pan berenaanan kudu pisah jeung pamajikanana. Kitu keure jeung baraya-baraya. Ya Allah ya Rabb, beraten amat sih ka bapak anu kafir, beraten amat sih ka anak anu kafir, beraten amat sih ka pamajikan anu kafir, beraten amat sih ka baraya anu kafir, beraten amat sih ka rombongan-rombongan organisasi-organisasi anu napasa kafir. Kok beraten amat sih nanaonan harta-harta anu ku anjeun diteangan nu kuari kita hijrah, beraten amat sih ninggalkeun harta, beraten amat perdagangan, ninggalkeun perdagangan anu entera rempan karena kapayuanana mau ditinggalkeun bakal pikuman termasuk imah kudu ditinggalkeun, kuberateun amat. Padahal maksok gerage bacaan kurang saha raja anu tergagah Firaun bae aya nu dibawa ka kuburan Raja Namrud modal aya nu dibawa ka kuburan Bladieuna Raja Inggris awak doang ke kuburan. Masya Allah John Kennedy lu teh jaho di Amerika segala-galana nu ngaturnya anak selesai di negara urang Pak Harto saha nu teu nyahoeun ka Pak Harto gagah aya di nyana, kaya aya di nyana, strategi aya di nyana, senyumna aya di nyana. Senyum Pak Harto senyum anu penuh dengan mematikan racun anu pahara. Kaya raya, duitna kuari ge masih kena ada triliunan rupiah. Anakna ongkang-ongkang ayeuna karena bapana pahara. Nah, mautnya ayeuna dibawa ka kuburan sugan kunci jeepna eueuh aja. Nyana boga jeep Mercy teh anu hejo teh. Sugan dibawa ka jero kuburan teh. Luhur teuing teh mah atulah tatangga urang nu sugih teh paeh. Dulur urang anu kaya raya modal. Bahkan atasan urang ge paeh keneh bae. Wadah. Ku urang kuari harta dihook-hook. Datang ka ku urang kuari ku dihook-hook na embung be sedekah ka masjid hook jasa modar sia deulekeun sia deuleu. Majelis taklim majelis lain ieu mah teu hayang mah dibangun buat. Teu hayang geus ulah sia ulah mereka aing ulah. Geus loba teuing duit ieu kajen kumaha ge. Ih, pada lain lalagaan pukul loba teuing mah duit teh. Can kabalanjakeun ieu duit. Ulah besi pajar aing hayang teu aing mah. Henteu. Cenah dek nginjem bae goblok sia mah. Lain nambahan nginjem tolol lo. Sekadenge kuculi aing hurus sawarewas ya. Sama nyayomkeun guru sia mah. Nah, hayo sia. Anu paling bahaya deui harta urang, enang urang, kemudian maot pamajikan atau urang nu maot atau anak nu maot dikekeuh ku urang maot bapakna teu diparoid ku anak-anakna dikekeuh samarukna bakal kumaha moal kembal modar sia harta bakal jadi orai dileglegan sia ku orai perang sana ya karim ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb bapana maot dicekelan bae kuno kolotna adina hararese komo si bungsu mah ieu teh kumaha ngan sakadar bisa ngomong we ka nu panengah teh cek nu panengah aing mah lain anakna ja anakna mah tuh nu cikal jeung bungsu aing mah sasemperan mana urang kita aing teh diajak-ajak ke ieu kolot tinggal nu bungsu bingung ka dieu bingung ka dieu bingung surat dibawa kuno kolot kabeh bebeja ieu urang paroid cek nya teh ke pajar ribut urang di paroid mah lain pajar ribut ieu kami bagianna ulah loba omong sia modar sia dilegleg
ngaku orang yang sujul akros gara bodar ya Allah ya Rabb ngaot pamajikan kuduna diparoid dikekeut bae ku nya anak kajeun antepkeun gara bodar sia ujianna dihapit ku kuburan kerakak akan tah sujul akro ji emang kumaha kitu berat amat sih ku harta berat amat tah ieu sahabat muhajirin teh ulah berat ku harta ulah berat ku bapak ulah berat ku dulur ulah berat ku anak ulah berat ku pajikan sapira pamajikan huahe nyapatan moal di akhirat je urang jadi lojokeun ku pamajikan Masya Allah pamajikan mah kudu ngaladen urang lain haju urang huahe ka pamajikan di akhirat cilakas ya Masya Allah karim udah berat ku pamajikan ulah ieu teh ayat lain sambarang kul bejakeun ku anjeun Muhammad in kana abaukum mun aya bapa-bapa maraneh kabeh wa abnaukum anak-anak aranjeun ikhwanukum dulur anjeun azwajukum majikan pawajikan maraneh kabeh saudarakum raya mangga amalu harta-harta anu mana diusahakeun tijaratun perdagangan anu mana rarempan kana teu payu sakinu imah anu kumaha dipake kasugan ahaba ilaikum leuwih dipake ka resepkum maraneh kabeh tibatan Allah Rasul jeung perang fisabilillah awas cak Gusti Allah patarabbasu tangguh tungguan moal kebal deui eta bahasa geus pohar aja saya teh bahasa ngancam ngaran bahasa ngancam lamun bade leuwih resep ka bapa batan Allah Rasul jeung perang tungguan lamun mana resep ka anak batan Allah Rasul jeung jihad fisabilillah tungguan lamun mana resep ka dulur batan Allah Rasul jeung jihad tungguan awas ya lamun mana resep ka pamajikan batan Allah Rasul jeung jihad tungguan lamun mana resep ka organisasi ka baraya-baraya perkumpulan anu mana berat tinggalkeun anak batan Allah Rasul jeung jihad tungguan cek Gusti Allah resep kana harta anu kekewe ku maneh nang usaha maneh rasa maneh nu maneh pada manu aing sia teh harta teh ku aing kocorkeun anak haju ku sia dipake ka resep ku sia datang ka ku maneh mung ditinggalkeun ka Madinah tungguan sakedeung deui kitu keneh imah jeung perdagangan maneh resep ninggalkeun mung ninggalkeun imah jeung perdagangan tungguan cak kitu fatarabbasu eta ancaman diancam awas di dunia keneh cek Gusti Allah sia terjadilah peperangan paeh kabeh nu kamari kita hijrah haju manehana nembung anu can iman mah komo kemudian perang Badar selesai perang Badar paeh kabeh akan tah imah nu kumaneh dipake ka kadeudeuh ka resep legeg ka sia ta perdagangan sia anu kamari sia mung ninggalkeun teh modar sia ta kuari hayo sia ladang sia tah anu kamari mung ninggalkeun anak sia nu kamari kumaha dipake ka kekeut ka resep jasa paeh sia ceurik tinggal ceurik deui kumaha deui Masya Allah kurang kumaha Allah fatarabbasu cak Allah tungguan hatta yatiyallahu bi amri sehingga Allah ngadatangkeun ka perintah Allah wal kebal deui di dunia keneh bakal disiksa komo jaga di akhirat gambaran urang kuari ulah pati deudeuh teuing kana dunia aya teh sapagodos mah jeung urang ulah deudeuh teuing ka bapa aya teh sapagodos mah ka emak ka anak ka dulur ka pamajikan aya teh sapagodos mah ulah jauh-jauh perang baheula di Madinah kudu ditinggalkeun ti Mekah ka Madinah ieu mah urang di imah bae di imah kuari mandi orang jam genep beres orang pakai baju pamajikan kade ke mana kak haji kak jai ngaji mah orang unggal minggu iya mah tuh kawa orang kan hajat kak hajat namun kakak deudeuh kakula anter kula iya mah kakak mah nganter kula bae iya mah geus ngaji mah jauh unggal minggu diuk biasa laki nak kumaha neng lamun jeung anak bae ih kak lah tuh ngaranna ge jeung anak pan ke ditu bakal ditanyakeun ka hajina ka mana
tah kan kula embung ngajawabannya ka haji bocak di ditu teh menjana mah ngaji ka Cilongok tak embung kula ngadenge kos kitu atulah minggu ieu mah ka ditu bae yuk urang hajatan anu hajat gitu puyeng da salakina puyeng gitu. Pertimbangannya nata berat ka mana tah hah berat ka mana tah kena ayat ieu sia kul bejakeun ka haji ya Allah ya Rabb in kana azwajukum lamun pabajikan maneh ahabalawi bika karesebatan Allah Rasul jeung gaji ya teh gaji tah patarabasu hai haji tungguan sia sakedeung deui disiksa sia masyaallah kan lah itu orang hajat lah orang hajatan hajat bae saya tah berarti kan berat ka pamajikan Allah kan ditinggalkeun dadah Allah salah jeung kitu tah dadah Rasul hampura Rasul hampura tolol sia tah ayo urang Masya Allah kari kak minggu dek ngaji emang kak minggu ieu rame nu balanja kak heran gua lagi minggu kemarin ge rame minggu ieu mah coba bae ge coba kakak ulah ngaji ge rame jasa Masya Allah eta nu balanja ka resep jasa poe minggu mah ye bener oge nya tah bener kak mendingan ge lah ngaji mah atuh ge 2 minggu dagang ke saminggu ngaji gitu bae ka bagi-bagi kak nah diatur urang ku pamajikan jurig berarti eta ye lain ge lah ka dunia ieu nu aya ge moal kadahar geus lah urang tutup we urang ngaji bae geus ka ditu lah sapira urang dunia kajeun batur nu ramena kajeun batur kena sugih dan urang mah moal bayak ieu kalah geus pan geunaheun kana hate tiis ya Allah ieu pamajikan ieu mah bener bidadari sia mah ya Allah ieu lain pan Kang ngaji bae hasilan Kang ngaji mah ka puyeng hanya beak pan ongkos ka bandingan ngawarung bae ka lah tah majikan kos kieu wajar dicandung tah siapa kos laku sia pertimbangan terserah coba dikembalikan ke masing-masing berat ke dunia apa berat ke akhirat lamun berat ke dunia diancam gugus ya Allah berat ke dagangan batan Allah Rasul jeung perang macan kuari mah ieu mah baheula jihad teh ngaji baheulana masyaallah kan berat ku pamajikan batan Allah Rasul jeung ngaji patarabbasu awas berat ku dagangan lain teh hayang cenah ngaji ka Cilongok teh poe minggu teh aduh kiai loba pertimbangan teh kudu ngomong di hareupeun aing ye tolol ditelus ya ku aing aduh atuh ngomongna teh ulah di hareupeun aing geus kitu mah ieu mah aya aduh lain teh hayang cenah kiai ngaji ka dieu batur-batur kula mah geus ngaraji kan ieu kun aduh cenah kuara sibuk jasa ya poe minggu ieu dijejak ku aing sia aja nama gelut orang didinya pak aja aing eleh pandai Masya Allah awas gambaran-gambaran anak kade lantaran aya setan teh kangjeng Nabi teh 3 cicing didinya Masya Allah kan setan teh nganasehatan bahasana ge kieu cek setan teh in hajarna tu potongna abaana wa abaana wa abnaana cek setan ulah kudu hijrah maneh lantaran lamun hijrah kapan berarti pegat jeung bapa masa sih kudu pepegatan jeung bapa masa sih kudu pepegatan jeung anak setan terus we nganasehatan ka urang tuh belah dieuna ulah ngaji masa sih kudu ngaji atuh dagang ambruk ngaji mah ye atuh badingan lah atuh ngaji ieu komo urang ora keneh nu geus aya ge ilmu can kapake Masya Allah
setan ngadasehatan dan pohara jasa geus mendingan make nu aya bae heulanan daripada kunclang-konclong ka Cilongok lah mendingan geus bae ngamalkeun bejakeun malah makan nu sejen sia ngararaji bae ngamal ieu aing tuturkeun ku sia ye atuh teu kudu hayu bae ngaji mah penting pengamalanana eta setan leuwih ti MZ ya Allah ya Karim Masya Allah. Tapi ketika para sahabat benta mata haten ya Karim horenganan setan ieu nu ngahalangan majar teh ulah ninggalkeun bapa padahal mah ideologi bapa teh geus lain deui aing mah kapan pangeran Allah Rasulna Muhammad ja bapa aing mah kafir masa sih kudu engke yang anu beda agama teu bisa lawan ku aing setan sia tolol sia setan kajen teuing anak darah daging aing nyana teu iman ka Allah jeung Muhammad berarti beda sia jeung aing sia-sia di tempateunana di akhirat sia mana neraka aing mah surga geus di akhirat bakal berbeda di dunia ada ge pasti beda geus hayang aing ekan para sahabat tuh bulet kanyahoan ku setan waduh setan bohara amat setan datang deui atuh masalah sih dek hijrah mah ngan tetep kudu toleransi itu bapak kan tetep bapak geus kieu tuh kalimah dek ka Madinah mah ka Madinah ke ka Mekah deui ka Madinah mah ka Madinah ke ka Mekah deui pan aya bapak aya anak aya dulur aya pamajikan saha nu nyaho engke di akhir maneh ku sebab loba ka Mekah deui engke maneh bisa asup kafir deui teu kudu dituturkeun Muhammad mah tah setan teh kos kitu setan masyaallah kari ih setan mah aneh teh kieu lamun urang hudang dipeuting ieu nya haju maca Quran tah eta teh ku setan teh urang teh digoda awas ya setan pugunyana setan aya setan aya pocong pugunyana teh tolol teh coba urang kakarek menang 2 ayat heueuh nya tuh sia-sieun kan ye kumaha lamun aya pocong anu rerewigan sieun sia ye atuh bakal sedih sia geus mendingan geus anu sadaqallah kita nengan karukaan encan ka kamar nyekel remote nah nyekel TV tuh tek tak mending ieu kayak kubu merayu setan supaya setan lawan geus dia geus atuh rame kan tuh nah jadi kumaha mun aya pocong-pocong ieu moal pocong moal aya tah tadi makan punya na dipocong-pocong tuh kan dikunti-kunti anak urang sieun sadaqallahul azim. Tapi ketika orang nonton TV mah make remote dihula-hula kunyana terus bae terus datang ka subuh ge masalah caknya masalah teu geus aya setan moal aya geus ulah sieun aing ke kalang dada sia sial teh setan kos kitu setan mah tolong deh coba ge urang lamun ziarah ka kuburan ila hadratin nabi al-fatih mulai setan sok aya kana di dieu ge ye kabari ge padahal mah urang teu ngadenge teu naon kamari ge aya nu mangge pocong di dieu ruag gerwig segala rupa geus ulah kebal-kebal ulah geus kulhu hiji bae ulah tilu-tilu dipercepet lah geus doa udah siap bahaya sia kaburu aya ge kaburu aya tah tapi lamun urang zarah kadinya nah eta emang gen nomor pakong mah aya di dinya ajaknya ge hayu gara-gara ku sia teh sok hadiah anu panjang gara-gara kita rimbul baheula ge keur zaman wah we haji pengen dimenangan sok gara-gara hayu terus ge aya ge tah bangkong tuh bangkong kan 2 tuh anakna jeung mana tah eta ku sia sebagai terkak eta nu gede hiji nu leutik hiji bangkong sukuna sabaraha coba ya 4 nah nu gede nu leutik hitung ku sia pendalapan tah bangkong naon tah isarahna tah kebal kan di kuburan ku wani tolol teh coba setan mah kos kitu tah urang ngaji beta ngaji di dieu teh geus neuleun jem bae cik ieu eta setan eta cek ngana aing teu nyaho meureunna goblok jasa ya Allah setan eta kos kitu geus bandingan rantai habak tah setan
Nah berat ke materi, berat ke pemajikan, berat ke imah. Nah ieu batan Allah Rasul jeung jihad patarabas tungguan hatta yati Allahu bi amri. Ancaman ti Gusti Allah ulah di akhirat, di dunia bakal cilaka sia janu aing cak Allah. Kunaon ngasingkeun aing, kunaon jadikeun aing, kunaon anti ka Rasul aing, kunaon ku aing kita jihad perang sabilillah ngaluhurkeun agama aing sia ang-angan. Ja sia sadaya teu perang paeh ku aing dipaehan sia, berangkat sia. Paeh sahabat babenta mata hatena berangkat usul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anu di Mekah wallahu la yahdil qaumal fasikin. Gusti Allah maludukeun ka kaum anu pararasek, jelema anu teu nuturkeun Allah khurujan patila pada jelema fasik. Nah, ieu ku Gusti Allah moal diberi hidayah, anu teu diberi hidayah cilaka, anu cilaka ulah di akhirat, di dunia keneh bakal disiksa ku Gusti Allah. Naudzubillah min zalik. Mun di diri urang masih kene berat ke dunia, kurang cinta ke Allah, mulai tafakuran. Namun di diri urang masih kene berat ke urusan rumah tangga, imah jeung sajabana, ngelekeun ke cinta urang ke Kangjeng Nabi urang. Tafakuran coba aya naon di diri urang. Ketika ulah-ulah kita perang, kita ngaji bae, kita ngaluhurkeun syiar agama Maulidan, Rajaban, jeung berbagai-bagai syiar komo ngaji mah kok leuwih resep kana dagang, leuwih resep kana pamajikan, ibah, kendaraan. Tafakuran aya naon sih di diri urang, sedengkeun moal ngarasakeun kanikmatan ibadah. Lamun urang can pol cinta ka Allah ka Rasul, lamun geus pol ka Allah jeung ka Rasulna kakarak aya karasa zaukun nafsi, merasakan nikmatna jeung lazatna ibadah. Kembali ke diri orang, resepan ka mana sih antara dunia jeung akhirat, resepan mana sih antara materi jeung Allah, resepan mana sih antara kehidupan dunia jeung Kangjeng Rasul, resepan mana sih sehingga orang bergerak kadeuleu gerak urang. Ieu urang nu mantak ngaji berarti resep ka Allah, ninggalkeun imah, ninggalkeun perusahaan, ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun anak. Bala dititip tah besi di urusan tah besi kakar kalau ngaji aing mah berarti kan berat ka Allah. Berat ka Allah tah kos kitu teh, berat ka Kangjeng Rasul. Nah, eta teh caroplok teh dosa-dosa di jalan-jalan teh. Masyaallah, datang ke majelis teh geus eueuh dosaan hampang luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang balik deui narempel di teh dosa. Gusti Allah nyangkut deh sakumaha besi persani. Nah jadi tigrak-gerak etalah bakal kajahoan guys. Jelema ngaji ninggalkeun segala rupa ieu bentuk perjuangan. Jelema salat berarti kan ninggalkeun perjuangan, ninggalkeun segala rupa. Jelema ngabangun berarti kan keresep ka Allah dan lain-lain sebagainya. Tina gerak-gerak eta aya pagawean jeung tingkah kanyahoan boro ku Allah ku urang kan kabaca beuh manghaji eta mah can orang pere ngajina hebat amat unggal minggu beuh wal ngaji kok getol amat naon atuh jadi gendengan bae. Oh kaharti atuh ai kos kieu mah tah dibejakeun teh ku iblis. Oh atuh ai kitu mah iya ieu teh jahal lain ti kuari bae. Anjeun mah sebagai penerus, generasi penerus di baheula di zaman Nabi Adam, terus Qabil ngabunuh Habil, eta teh nang pangeran setan ngaranna. Terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak keturun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna. Terus datang ke beladi Kangjeng Nabi Musa, terus datang ke Kangjeng Nabi Isa, datang ke Muhammad. Tak eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah, pangeranna Allah. Ngan aya deui pangeran salian Allah, setan ngaranna sok dibahasakeun jin. Geus mah eta bae. Pangeranna ulah ka Allah kadinya bae.
emangnya ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah. Pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah. Kitu. Aju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh. Weh, ulah hese. Lamun tiama aya hiji pabrik, kemudian eta pabrik geumeun, eta munajat ka pangeran setan. Belikeun coba ge kotok putih, kotok hideung, embe hideung, embe putih, pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya. Engke ge aya petunjuk-petunjukna, engke eyang anu. Engke ge aya petunjukna tu pangeran setan ge teu cicingeun. Atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah. Engke ge aya ge nu nyurup. Engke cirina anu sok tebak-tebakna, nu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa. Biasanya kumisa ge tilok di setri kuna serem, jadi kuna nyarupaan ka setan. Geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan. Si ajak nu kumisan teh atuh gitulah sehat-setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu Gusti diurus buuk teh diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumisna teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus si aya engke di lembur eta utusan setan. Tanya aju bae panjana kela nginget menyan tutupan di mana Ujang di mana abdi di bojong di mana di dinya pengkolan itu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela senget aya naon manggil kula ulah keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon ieu urang bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sia setan goblok biasa aya kudu dibeuleum atuh tah mah musuh polisi tambah kos gitu mah tuh ditikap bahasa belum teh lain di belum make sunut ceng bojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanna bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha Ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh Ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejas kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencana nya sia jasa juring tak kos kitu seng di mana ye hayang ke tarik-tarikna aya hayang puas kali itu ke Gunung Kawi puas tau gak dek monyet dek orai dek bedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaiton rajim aya utusan-utusan di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah jangan dek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan kene hayang nu rada deket bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dinya diteurup aya pokona mah di
arah raya unggal daerah gitu ja utusan Gusti Allah Pangeran aya anu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua Pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh arah raya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan Pangeran nu mana abeh babari manusa kitu wae. Oh gitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupah bejakeun tuh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapagi nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyaritaan Allah Ta'ala khaliqu masi wa dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqu siba wal hayat wal aqarib wasurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning maung kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai timimiti orai nu laletik datang ka orai nu gulelede kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng nu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamana-anana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna Masya Allah jadi ngomong nage geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeung ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran nangieun Allah makhluk keneh eta teh tapi ku ngan gitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah itulah anggapan para kafirin naudzubillah min wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk tete parentah setan nasihat setan tete kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamanita rariis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah
mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butuh pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung kumo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haji tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pat kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ieu kan zaman modern Aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan iya geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos gitu doang ngawarung kos gitu doang mah tuh datang ka iraha ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantap imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon teu tatanya mah beres